anaking anak ama nagagini anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku ama buah ati kembang soca mustika ama dipawenangan gelis bagai satakana tapi nodama dipayun putra nampi karena pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kahunyupan jenengan Rama Dewaji pujas tuti hidup ditampi gelis kudua leungeun kenca lan katuhu disimpen di pulung atipun dehing mastaka gelis hatur nuhun Rama Dewaji atuh salajengna tina marganing kelapatan mugageun sewa cukup lumur jemarahapun tenanu kateda po saling malum nyai anak ama kolot daun ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalahan anu jadi anak-anakna urang pada saling ngahampura we limalan kaula nun atuh mangga ieu pun anak antarja parantos di dieu mangga urang bagiakeun ku urang Rama Dewaji incu kula antarji ka eyang di paunangan kapayun nenggah nangir kapayun anak ibu antarja kapayun anak embu kapayun tapi nodama waya dalam arjunan antarja nampi kena pembagi kalayan yang akan sembah pangabaktos kahunyupan jenengan iya ditampi nuhun kasep antarja atau tekan pun kakang jeung ibu ditampi nuhun kasep anak embu timbalan atuh kalihna ti eta naon kasep tina marganing kalapatan muga ageng sewa cukup lumur jembar hapunten anu kateda ieu tina soal kasalahan leres ari urusan salah matong boro hidup budak ngora anu masih kene jag waringkas anu masih kene belek kesenteng bisa disebut buta tulang buta daging nalah eyang oge anu gesak ieu kolotna masih kene kakenaan ku salah sabab naon cing inget ari salah jeung bener eta geus ngajadi busana pikeun manusia anu gemelar di alam pawenangan ieu nya leres komodo hidup atuh katalian ku incu kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalahan anu jadi incu-incuna boh anak-anakna dihampura ge atuh nuhun eyang atuh ping tigana ieu taya pikeursaeun naon purwa salira karsa nimalan bejeng hingga kapunut bargading tanaga emutan larapati kasengakeun ieu ngan saat sana eyang ngabejakeun pamaksudan ku ieu ngagingsir lingi hidup eyang terek merdih kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasa cinekna ieu waktu payus lamun da pake syukur ku urangnya leres syukur tina naon nyaeta tina kanikmatan anu geus karasa anu keur karasa oge nu can karasa sabab sing yakin manusia kabeh dikungkung ku kanikmatan pangeran nya leres timalan kaula nu matak kewas tur pantes salaku makhlukna urang kudu bersyukur ka numur beng alam sabab naon hiji dititah ku pangeran kaduana
lamun anjeun nyukur kenikmati kami pasti eta nikmat bakal tambah deui. Tapi sabalik lamun urang teu nyukur kenikmati kami azab kami nu leuwih peurih. Nu matak sok geura syukurkeun kanikmatan anu geus kasangking geus karasa urang. Sabab naon? Dawuhan pangeran nikmat kami nu mana nu rek dibarorohongkeun ku mararaneh. Da kabeh manusia dari kungkung ku kanikmatan pangeran. Kungkung ku rahmat jeung pitulung pangeran. Jelas pangeran maha ulas tur maha asih. Leres. Komo ayeuna urang masih kene dibere kasempatan ku melendang di alam dunia. Hartina dibere kasempatan pikeun memener diri. Sabab di henteu-henteu ge pan urang teh manusia tungku tempat kaluluputan tangah tempat kalepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajeun tara kapake sore. Leres. Ku hal eta urang kudu bebenah diri sabab urang teh makhluk manusia dikungkung kupati mun datang sok ngadodoho bisa berang bisa peting hanteu pilih-pilih mangsa sanajan urang nyumput tina peti besi sanajan urang ngajerit maratan langit ngotseak maratan jagat pasti malakal maut mah bakal datang. Ngan beda na ti heula jeung paneuri ya leres carana beda-beda jeung waktuna beda-beda leres katuruk-turuk ari manusia beda jeung satu bentena anjing buduk di jarian paeh nangan ukur bilatungan tapi urang manusia mah jaba bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu perlu dipertanggungjawabkeun di yaumil akhir. Sabab naon? Kabeh bakal dipenta pertanggungan jawab anjeun. Dipake naon hirup anjeun di alam dunia. Di mana wae anjeun meakeun umur di alam dunia. Bakal dipenta pertanggungan jawab. Aya manfaat eueuh anjeun hirup di dunia teh atawa nyusahkeun batur. Leres dipake naon jag-jag anjeun di alam dunia saat sana datang gering dipake naon harta kakayaan anjeun anu buru di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah buncir lit loba duit saat sana anjeun datang kamiskinan da pangeran mah teu heseueun ngabulak balik nasib jelema tina beunghar kana miskin on kitu deuk tina miskin kana beunghar nu matak mengpengkeur aya pek mangpaatkeun merema we kasasama nya leres da moal aya anu sangsara tina sedekah moal aya anu sangsara tina zakat moal anu sangsara tina infak moal malahan bakat tambah deui tambah lelakah berlimpah atuh deui leres sabab anu ngabohongkeun agama teh lain anu tara salat wae lain anu ngabohongkeun agama teh lain anu tara ka Mekah lain tapi jelas dina katerangan anu ngabohongkeun agama teh di mana-mana digigireun aya fakir miskin aya anak yatim sangsara teh dipalire malahan diantep nepi ka kalaparan tah nu kitu jelema anu ngabohongkeun agama iya leres nya leres sanajan salat 5 waktu teureun-eureun tahajud ngapeting teureun-eureun tapi tatangga kalaparan diantep bohong sadina agama nya eta ngantep ka tatangga nu butuh teh kulaning komo jeung nu deukeut jeung tatangga sabab naon di mana aya bancang pakewu di mana aya kajadian naon-naon boh gering boh maot saha nu nulungan moal nu jauh nu deukeut heula nu matak lamun sedekah teh lamun infak sedekah atawa naon nu deukeut heula pangpangna keluarga urang heula
di mana geus keluarga tatangga anu deukeut eta oge di mana aya peleuwih pe kanu jauh leuwih lega leuwih hade nya leres tatungtungna dipake naon umur anjeun dina mangsa anjeun hirup di alam dunya da anjeun hidup incu eyang anu bakal jadi penerus eyang gerateangan pangarti kudu haus ku ilmu kudu hanaang ku pangabisa sabab eueuh ilmu anu panuntut aya ilmu panutup leres eueuh ilmu nu panutup pek gerateangan ilmu ka mana wae nu penting aya mangpaatna di mana geus nyangking ilmu cing inget ilmu anu mangpaatna nyaeta ilmu anu diamalkeun leres da ilmu oge bakal dipenta pertanggung jawab nah anjeun ilmu terek minter anu bodoh nya leres nah harek ngangkat anu bodoh leres nu matak ieu nagara catur pertala kahareupna nyata bakal dipimpin ku Aden Kasep Antarja eyang rek pepeujeuk ka hidup omat jadi pamimpin telain gawe enteng-enteng kudu masaki heula ilmuna leres boh pondasina boh naon-naonna kudu bener-bener jadi pamimpin bah hah leres pangpangna pondasi keimanan jeung katakwaan sabab pamimpin oge sarua bakal dipenta pertanggung jawab urang salaku pamimpin boh di dunia jeung di akhirat nu matak jadi pamimpin teh kade ulah nepi ka initna jadi pamimpin teh kaituna hayang kapuji hayang tenar hayang loba duit pupujieun hayang beunghar lamun initna hayang jadi pamimpin hayang beunghar hayang loba duit kaituna loba kasieun sieun teu dahar sieun teu beunghar kaituna naon anu bakal jadi masalah naon teh bakal ngahalalkeun segala rupa cara leres eta teu nyaho duit rakyat teu nyaho duit nagara tungtungna dilegleg ku sorangan baru kana moal melak dina ti koro mata kade jadi pamimpin dengan gawe enteng-enteng eyang pengalaman tiap jelema beda-beda kahayang tiap daerah beda-beda keperluan teu bisa sarua daerah ieu disarua jeung daerah itu teu bisa pangabutuhna beda-beda tah lamun urusan kadinya kumaha carana eueuh deui hiji pamimpin kudu mineng nguriling ka tepi wiring anyat serang ka padesaan datangan rakyat teh ulah poe leres bisi aya masyarakat anu teu dahar bisi aya masyarakat anu teu mampu anu suhunana teu ngebul unga poe pamimpin teh ulah capek sebab naon dabongan hayang jadi pamimpin di mana hayang jadi pamimpin otomatis kudu daek berkorban leres jadi datangan masyarakat teh ulah poe pangpangna masyarakat anu di menengah ke bawah lain nganu harti ngawilah-wilah tapi aya skala prioritas keur pamimpin pikeun ngangkat harkat derajat masyarakatna nah rek ngeunah anjeun salaku pamimpin ngeunah-ngeunah ucang angge dina kursi kamewahan anu sakitu luar biasa dina mangsa masih kena aya rakyat anu kalaparan cobi ulah nah hareup ngeunah hiji pamimpin juga joget dina TikTok dina mangsa masih kena aya jelema fakir miskin anu gering anu hese asup ka rumah sakit tenaraga perasaan waduh berat jadi pamimpin kade jadi orang malah loba jadi pamimpin di bibit duit ladang uang ya leres
masyarakat deui benang disogok benang katipu duit 10.000 bisa dihilian sora ti 50.000 eueuh ti 50 pina teh sorana ya silih banting harga tungtung nama pamimpin teh jadi jual beli nya leres tuh nu mata kade jadi pamimpin teh ulah ngabogaan hate atau pamadegan yen pamimpin kudu hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna leres istimewakeun rakyat teh sabab eta dunungan urang hakikatna dunungan urang rakyat teh nya leres jadi rakyat teh dunungan urang digaji ku rakyat dijenengkeun ku rakyat dipilih ku rakyat nya leres boga naon-naon teh ti rakyat dina undang-undang ditegeskeun kadaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat ari presiden yang wakil presiden luhur mana pangkatna luhur presiden leres gubernur yang wakil gubernur luhur gubernur bupati yang wakil bupati luhur bupati ayeuna rakyat yang wakil rakyat luhur mana ya luhur rakyat tuh berarti luhur rakyatnya leres umatak jadi wakil rakyat teh ulah gede babatok kareupeun rakyat nya cumponan keperluan masyarakat cing bener nyaeta di mana anjeun jadi pamimpin ngokolakeun anggaran pendapatan belanja negara nepi kanu hakna nya kitu ulah nepi kanu nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh nu lapar-lapar nu mata kawa sagala rupa oge nyieun tim da loba nu bebeja ka eyang bantuan sosial di geningan loba nu diselewengkeun loba nu teu nepi teh kadang-kadang loba nu teu nepi kadang-kadang nepina ka eta keneh nu matak ti pamerintahan pusat kudu langsung turun ka handap tingali sabab naon anu disalahkeun pamerintahan anu dihandap katempuhan pemerintahan dihandap saha lurah RW jeung RT kadang-kadang loba katempuhan sabab naon hampura lolobana kesalahan pusat nah sabab ari pusat ningali tina data ari data asup teh tahun kamari kadang-kadang tahun kamari jeung tahun ayeuna pan beda aya jelema nu ngadak-adak beunghar aya jelema anu ngadak-adak sangsara aya jelema anu pinah aya jelema anu maut Allah tuh sami da buktina ge mah nya nu maut masih kena kabagean berarti data ieu teh nya leres nu mata engke mah langsung turun ka handap langsung tanyakeun ka RT pang-pangna RT anu deukeut jeung rakyat sebab RT mah nyaho mana rakyat anu kalaparan RT nyaho mana rakyat anu janda-janda tua komo janda-janda muda yatim piatu mah RT langsung tanyakeun ka dinya supaya eueuh fitnah ngahindaran tina fitnah leres dan sabenerna mah ieu pamerintahan pusat teh eyang teh boga rakyat teu nah dan nu boga rakyat mah pamerintahan anak nya punya data eta da eta nu bogana nu deukeut jeung rakyat anu ngapoe nyaho kana kaayaan rakyat kahayang rakyat naon leres tuh jadi jelas kudu ngahormat kana pejabat-pejabat anu dihandap naon rek diagulkeun teh pangkat bedah luhur kade ulah agul ku payung butut ulah aldean ku kuda beureum pedah pangkat naplok dina tak-tak gelar naon jabatan naon kade hareupeun pangeran merekep deng-deng papak sarua pangarti anu jadi ciri kagagahan anu dipewegah
jabatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa dibarengan ku rasa iman jeung takwa ka Pangeran. Ulah sombong anjeun jadi pejabat, ulah sombong anjeun jadi aparat, sabab dihareupeun Pangeran lain jabatanana, lain kadudukanana, tapi kabersihan hatena. Jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan kariduan mantenna. Waduh, jadi pemimpin teh ya, malu kana gampang. Ya, sedangkan cek keterangan Rasul jelema anu panghade-hadena teh jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balareha. Nah jadi pamimpin teh mangpaat atawa henteu? Waduh, berat. Tak anak muda mah ulah nyebut berat, tantangan. Anjeun bakal jadi pamimpin masa depan, ku eyang mah kapikiran maka otakan. Sabab zaman pasti robah. Beki dieu beki maju anjeun pamimpin kudu bisa ngindung ka waktu mi bapa ka zaman, hartina bisa beradaptasi jeung apresiasi. Gitu, teknologi beki canggih. Ya, timbalan. Itu tak KCP ieu mah pebojeh we kanu jadi incunya. Da sadoy nu makan nyuluskeun. Kanyaah ieu mah di catur pertala teh hidup calon gaganti eyang. Timbalan. Eta anu kahijina anu leuwih pokok. Keun geus usumna. Ulah arah kuno kieu pamali. Mudah-mudahan tidak sakit celak cai hujan terjadi barokah keur urang. Amin. Ya, cing inget Pangeran masa rupa oge pasti aya hikmahna. Teu mungkin eueuh hikmahna. Urang bawa hikmahna we. Ya, mudah tadi panggung rugrug. Alhamdulillah kumalamun ayeuna dangdut ngeusan apanan tadi teh jeung tigebrus tuh Pangeran mah maha welas maha asih. Alhamdulillah ditangtayungan kabeh ngawayang jalan ayeuna. Nya saralamet nya biasa dirurusu. Teu naon urang mah nanti sumerah. Eta intina. No penting urang mah geus berusaha. Ngan cing yakin lamun maksimal dina usahana rahmat Pangeran bakal nuturkeun ka urang. Amin. Nyare cing saha yang teh yang ngomong sorangan dulu. Ya, terus. Tak itu tah eyang terek nanyakeun ka hidup geuyeung. Saurkeun namana wajib. Oh, aduh. Eyang teh kieu ieu teh euda incu dengan hiji-hijina hidup. Daya teh boga anak kan hiji-hijina nyata inu manehna gini. Kabeneran pan incu eyang teh hidup antarja anu lalaki penerus tahta kerajaan catur pertala. Leres. Dayang teh apa karena sifat karakter jeung tabiat kahidup. Leres. Hampura bisi eyang salah. Teh iya kitu geus ruas. Ulah wakaruas ka ulah wakaruas. Naon teh kieu ieu? 2 bulan ieu hidup ditingali-tingali ku eyang loba huleng jentul. Ngahurung balung kutangtung katingali katingalina dahar caman semen katingali kue yang hidup loba ngalamun melong kosong awaknya jadi orot katingali 2 bulan ayeuna tak eyang teh ngobrol jeung inung maneh hariwang ku jeung inung hidup teh hariwang kahidap boa eyang aya salah atau inung maneh aya salah
bisi aya masalah naon gerawaksa balak kakak eyang da moal bisa dibobodo rasa moal Katawis da katingali hidup teh loba ngahuleung meneng ngolohok kembang kadu da eyang teh hayang apal aya masalah naon waduh teu aya naon-naon eyang ulah ngabohong da apal eyang teh apal palai naon atuh anak king anak embu katingali hidup teh seueur ngalamun nemege di papatahan ku tuang eyang katingalina jiga nu merhatikeun tapi ibu apal anjeun pikiran maka mana wae katingali kosong pikiranana aya naon bisi aya masalah jeung babaturan teu aya atawa meureun diputuskeun ku kabogoh oh henteu data can kadu kabogoh kaula mah can boga kabogoh teu acan sagede kieu can boga kabogoh teu acan ulu hampura eyang mah keur saumur kieu aya genep mah baheula dikoleksi da kaula mah dugi kadanget ayeuna teh acan apa rasana bogoh ka istri teh kumaha can apa bogoh ka awewe teu acan ulu eta ningali awewe biasa-biasa wae ningali nu geulis biasa duh aing ningali lalaki homo bisi deui teu puguh jadi bener can aya rasa bogoh dina hate teu acan ieu mah hampura lain danget dewasa imam anjeunnya naon teh pernah ningali ping-ping awewe ya kantos pernah kantos kumaha kana hate biasa-biasa wae teu normal incu aing ieu model abi gitu eyang mah tong boro ningali ping-ping awewe aya kutang di poe jangar kana sila ngagibrig we yang kabawa ka imah ka ibu inget-inget sanes jadi sanes urusan istri sanes naon jawab walar kasep anak king anak embu palai naon nge gerawak cabalaka nge paralun iya naon salares nama kaula teh tadi nama moal balaka nanging janten bang baluh geuning kang eyang nya puguh atuh kasep da hidup incu eyang nanging apa ngapunten deui pilih kasinggung salira naon teh moal kasinggung leres bener ieu kaula teh 2 bulan memang leres ya 2 bulan leres ieu teh anu janten bang baluh kana kolbu teh naon teh kaula teh kantos ningali aya kulawarga di alun-alun ramana sareng garwana eta suami istri teh nungtun putrana eta putrana teh diakod-akod ku bapana tutunyuk hayang balon dipanggulikeun ku bapana hayang naik memotoran ditaikeun ku bapana tak kaula teh jo kagores hate teh iya naon teh kagores kaula teh uning aku anjeun apan eyang tingawitan kaula inget gobrak ka alam dunya dugi sageng kitu kaula teh teu apal ari bapa kaula teh saha eyang tobat ulah tobat Allah ieu teh Kangjeng Rama teh masih keneh aya atanapi parantos gantunkeun upami aya di mana upami parantos gantunkeun di mana pajaratan anak kaula hoyong panak sareng Kangjeng Rama
pemikiran bapak ngespan ayah eyang ayah ibu papan ieu mah eyang ibu sanes rama kaula teh hoyong apawe bapak kaula teh saha ibu geus waktuna beureunaga gini incu aing kudu apa ka bapana ulah diwartoskeun nama waji ulah ulah diwartoskeun saha bapana geus waktuna ieu budak kudu apa ka bapana kaula teh meunang katerangan naon pangeran mereka hampura kata jelema upami eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana geus dewasa anak aing incu aing geus apa kana hukum naga gini wayahna urang beja ulah ramana waje ulah geus waktuna geulis ulah nepi ka ngagugulung ka nyeri hate ulah cing watos ka kaulah ramade waji cing hawatos hidup kudu nyaah maka anak hidup penanyakeun bapa ibu upami kaulah teu tiasa pernah masawios tu penting ibu we bagja tuh jadi we nyungkun sia sanes nyungkun sawios kaulah teu kena kartun jandrama nu penting ibu we bagja ampun rek ngorbankeun anak anjeun rek ngorbankeun perasaan anak kagugulung ka dendam rek ngorbankeun perasaan anak kagugulung ka dendam ngagugulung cinta ampun teng ramada waji masih keneh nyeri kaulah teh ditinggalkeun ku bapana dina mangsa kaulah nuju ka kandungan ditinggalkeun ku bapana ramade waji kaulah teh nyeri pupus ka nyeri eta anu matak ngahalangan kana pahala amal teh eta dendam kapenci jeung kasulit hati wayahna ulah diwartoskeun namana waji cing saha Kangjeng Rama teh ieu sabenerna kasep antarja bapa anjeun teh aya keneh kasep Allah jadi Kangjeng Rama teh aya keneh bapa anjeun aduh aya bapa anjeun mah geus aya nu penting aya kasep tong hayang apa sahana saha Kangjeng Rama teh ibu ampun bapak anjeun teh aya kasep tong diwartoskeun cicing hayang dosa saumur umur hiji kitu kaduana bapakna ieu antarja kudu tanggung jawab sabab teu apaleun dina mangsa init bapakna teh anjeun ka kandungan dina mangsa ngagubrakeun ngalahirkeun anak maneh nyaeta ieu antarja nyingkah apan harita apa nyaho ieu teh orai sieuneun tewas langsung waduh janten Kangjeng Rama teh aya keneh aya bapa hidup teh kasepan terja saha Kangjeng Rama teh bapa maneh teh lain bangsa orai bangsa manusia nu matak anjeun beda tingali jeung orai-orai biasa pamun teu anjeun jelema awak sisitan eyang mah aya buntutan maneh mah eueuh eyang mah beungeut orek keneh indung maneh bada geus dijian ku bidadari tobat jadi Kangjeng Rama teh manusia biasa jelema malahan darah biru ngalain Persib kade
ulah diwartoskeun namana waji geus urang bejakeun ampun teuing inget wae kaula teh dina mangsa ngalahirkeun dapan ngejat tetek bapana ngejat suatu sieun banyak anakna ngaleor oray Sieun capurung. ngarengko sieun marukana meureun maneh teh jelema nu padapan maneh masih siluman oray kudu yakin kudu dewasa kadinya Leres. janten Kangjeng Rama teh manusia biasa di mana di luhur di lapisan bumi kahijipan itu lapisan bumi kaopat di mana ayana darah biru ningrat Menah. nyaeta tenar bapak anjeun teh tenar saha heula hari bapak anjeun teh boga dulur 5 boga kagungan wargi 5 kasohorna teh Pandawa Ari Pandawa teh anak 5 lalaki wungkul disebutna Pandawa lamun anak 5 awewe wungkul Pandawi lamun anak banci Panakol ngan banci teh anakan jadi eueuh Panggeuleus. lajeng Ari Pandawa teh nomor 1 ngaranna Yudhistira jadi panggedena teh Yudhistira dupi nu kadua bapak anjeun saha heula anu katilu ngaranna teh Arjuna panengahing Pandawa dupi nu kaopat anu kaopat jeung anu kalima mah Kemar bener saha Upin jeung Ipin sanes kaula nonna kula jeung sadewa apal kene Lai ipar. jadi Kangjeng Rama teh nomor 2 saha kakasina ngaranna teh nyaeta Bima barang yang terja nguping nami Bima ngadak aya kaendahan dina manahna rasa tentrem dina hatena yang terja guligah manah cacak nami nguping nami Bima parantos aya kacemaran manah dina ieu jiwana anterja iya cacak nami nguping nami nage parantos raos kana manah kaula hoyong pernah kayang ulah kasepan anak ibu ulah nu penting mah anjeun geus apayeun bapa maneh teh Bima bapa maneh teh culeos lain culeos apa nyaho sorangan sieun oray mudah ge meureun ka dieu ning eueuh wae dupi Kangjeng Rama pipih teh di mana di Amarta di negara Amarta nyaeta yang tepati apa belah mana mah lamun teu salah mah bapaknya teh jadi Arya di mungkul pawenang tubat oyong pernah kudu sabab Bima kudu tanggung jawab sagala rupa pagaweanana ka anu maneh kudu tanggung jawab oge hidup kudu hormat kanu jadi bapak wayahna tepungan di Amarta tobat teh ulah nger bisi diusir nah cicing diusir kumaha anggunan mah doakeun budak doakeun iyang ibu kaula teh hoyong pendak jik diitinan ku aya sok doakeun idinan budak teh tobat teuing anak embu jadi teu yang panggih bapak hidup timbalan sok lamun kitu carana mangan omat kudu mulang deui ka dieu nger tangtos ibu kaula wangsudi ka dieu omat
Omat tidak pula micin ka ibu lamun pangejeng bapa maneh kasep anak jeung anak ibu anterja. Moal ibu cing percanten ibu. Omat. Lamun pangejeng bapa maneh bejakeun. Naon tah? Ibu ono ida ican. Atul meureunna. Sono meureunna enjoy anak aing teu kawin-kawin dan meureunna hatena mah manteng ka Bima. Ibu teh kahalangan ku gengsi, ibu teh kahalangan ku amak. Tapi hata ibu mah tetep mayeng ka bapa hidup tasep rumah tak ibu teu kawin deui ge. Ibu teh kalintang bogo pisan ka bapa hidup kasep. Nineng bapa maneh teh ku jangkung gedena. Ibu mah mineng di ais. Wah, sudah omong kan atuh dikitu nama. Ya, ini pada jadi pui-pui. Obat kasep bejakeun ka bapa hidup. Lamun panggih jeung bapa hidup ketulongokan ibu sakali. Gitu, sono. Ibu teh sono kacida pisan. Sae ibu sae. Omat kitu sok ka bapa hidup. Lamun datang ka dieu bawa ka resep ibu. Naon ibu? Bapa hidup bakal apaleun ka resep ibu. Nya naon? Lengkeng. Lengkeng martabak. Lengkeng jeung martabak telur. Sae ibu. Omat tepikeun ka bapa maneh longo ketu ibu-ibu sono. Geus naga gini geus. Doakeun timeuleun tah keur bakal hidup eyang rek bereieu. Naon eyang kitu? Taya teh cupu. Di jerona teh cai nya ngaranna Tirta Madusena. Tirta Madusena. Kau naon? Ieu teh nyaeta Tirta Madusena teh bisi hidup katu, raheut, atawa bohak, naon bae panyakit awak kucuran ku cai ieu lita deui. Damang deui cager deui. Malahan aya nu leuwih aheng ieu cai. Naon teh? Lamun aya jelema atawa makhluk naon wae mati lain dina pastina. Parlaya lain dina mangsana, puput umur lain dina waktuna, dikucuran ku ieu cai hirup deui. Wah, aya kitu. Kitu eyang. Bener. Parantos dicobian, geus. Dicobian ka saha? Eyang teh boga babaturan orai kobra. Wah, iya. Orai kobra teh anak teh kaitu ulin ka jalan, kageleng ojeg. Pas buntas, Kapuntas di jalan. Warawah wirih eta orai kobra teh ka eyang da apaleun eyang boga cai ieu. Lajeng. Orai kobra teh anakna cenah pangnyageurkeun da eyang boga cai ieu. Eyang teh gede hati, dah percaya. Curek we yang teh kena eta orai teh, anak orai teh. Nu geus paeh pejet ka geleng ojek. Dikucuran kieu cai bener. Hirup deui. Ah maot teh tuluy. Atuh damang deui eta. Nah, da geus pastina eta mah maotna. Nya. Kitu tadinya mimitina yang tepayung adukun teh gara-gara eta. Di jalwalan keris gini. Ya, virus oge jualan goyang. Sok bawa. Saya iya. Jika ini pernah rumah pacuk ke rumah kuanyeun, wayahna tepungan Bima di Amarta. Saya paling mana? Eyang itu apa belah mana? Daya metar ulin kaluhur. Kabayang lamun eyang ulin kaluhur, murid dari panang adek eyang. Ronto pirat mah eyang lamun ulin kaluhur, jelema teh mawa. Marukana kumaha tong boro eyang orai, jurig dibeberik euy.
jelema ieu mah wah geus leuwihna we nya babaturan ayang kunti aya geus teu wani nongol deui boh pocong boh naon jelema ieu mah nalerekan